Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng mitra, urang ngadongeng deui nya. Urang ngalajengkeun hanca anu wengi kamari. Dongeng Sunda anu nyanak judul Tunggara ayeuna teh seri ka-12. Mudah-mudahan mitra-mitra ieu dongeng teh ngajantenkeun hiburan. Tambih gadong ngagayot nya urang teh. Sambil ngabandungan dongeng, urang sambil nyo indung suku ningan indung suku tadi utak-utak mitra dah. Gitu. Kamari tadi dina seri ka-11 nyaeta nuju nyarioskeun Mang Sadut Dolar sareng mau nuju ngobrol. Biasa dijeng sobat menja sok urang teh sono. Sumaga mitra urang kawitan bae. Dar cek orang ge. Lamun urang mikiran kabingung jeung kasusama moe tungtung nalar ngaran hirup di alam dunya. Sok sanajan loba duit oge da cantang tuh bisa kajamin bungah ku duit. Ngan eta mah keur ukuran hungkul. Pantas teu saeutik ar. Wah, mobilna pabalatak. Imana gede perusahaan maju. Oba pamajikanna bae nol. Cetet budakna kan bika sebeleun rupa-rupa. Ayo budakna bager dunyana loba cetet beger geus aneh lar kitu cek Mang Udin. Kieu Din. Urang ge lain teu bunga, urang ge. Jeung urang mayar hutang teh lain menang tina nomor lain dong salah. Lain menang hasil tina ngarumus. Ameh dinya apal kieu lalakonna. Anu saterusna ngadarek-darek Mang Sadut Dolar nerangkeun naon anu geus kajadian. Teh memeti mana diteken kudu mayar utang. Nepikeun ka dilunasan nyaeta ku Den Firman diterangkeun. Yen Den Firman teh anu mikayang ka anakna pokona mah kabeh anu kaliwat. Gitu Din lalakona mah bisi didinya yang apal. Jadi orang teh bunga teh bunga. Apa merenya lamun bunga teh bunga mah lain ngeunah mode panas tiris. Tiris aya panas aya lain geunah. Teu geunah justru gering gitu teh tau urang. Ibarat bunga teh bunga gering urang teh. Atuh Mang Udin meni unggut-unggutan. Ngartieun ayeuna mah naon anu dicaritakeun ku sobatna. Pok Mang Udin nyarita deui. Are cek urang mah Din, cek urangnya. Are masalah jodoh mah pan lain urusan urang. Ngaran eta mah geus pitulung Allah we. Jalanna teh budak di dinya. Pan di dinya teh nawar, nya teh nawar-nawarkeun budak. Pan di dinya jeung Den Firman mah lain ngajodokeun budak kan jelas, tapi awana rek neangan ketewel. Bae tong dipikiran cek urang oge. Soal eta
calon pibesanan urang urut dunungan teu jadi masalah. Eta pedah piminantuan dunungan urang teu jadi masalah. Memang ari ngomong mah babari rangu model ngadahar tulang hayam nu ranguna ngaduruk-duruk nengennya. Tapi memang karasana malain dengan ieu mah saranti urang. Daripada dipikiran jadi penyakit. Ayeuna mah kumaha buktina we Lar, kumaha buktina cek urang ieu oge. Ya urang bisa ngarasakeun. Antara kabung jeung kabingung pasti ngahiji ngagolong jadi penyakit. Model ayeuna getih berem kacampuran getih bodas ibaratna pan jadi penyakit nyanyautan we ka ditu nama. Dan jalani we lah Lar gitu cek Mang Udin. Iya Din ya. Ya bener ini gitu nama teu salah. Teu salah didinya ngomong gitu. Tapi tetep we ari keur urang mah jeung pamajikan asa minder asa era asa tepuguh. Lamun oke sok Din pikirkeun ku didinya. Pikire ku didinya. Lamun Den Firman datang jeung kulawargana keun urang rek diteuneun di mana Din, rek diteuneun di mana. Pan apal didinya ge. Euy mah urang lah geus dengdek we pokona mah geus teu bisa dicaritakeun deui. Lamun deusian ku 10 jelema ge ada rokdok atuh. Ada rokdok. Nah itu teh jadi bahan pikiran urang. Tuh we lamun urang ditarikan kawin. Contohna ditarikan kawin ku Pak Yusuf. Rek kumaha Din? Rek kumaha urang? Kumaha? Pan geus Din. Utang kabage ge dibayar ku Den Firman. Sedangkan hajat ayeuna wah maisa tipa. Ari nu ngaran hajat mah uyah tarasi gula kudu aya sumura samara segala macam. Masang tenda masang itu jauhan ka di gadung atuh. Di gedung mah asa jauh teuing. Ya mah nu di urang we. Tah eta teh pan geus pikiraneun kitu lain nu tadi teh lain urang teu nganuhunkeun. Lain urang teu nganuhunkeun. Kana nya milik lah, mun milik teh mah. Jeung Din. Tong waka mikir nya maksudna teh ca waka mikir anu leuwih jauh urang teh. Urang mah enak mamikiran keur imah we. Kumaha carana? Lain urang teu bersyukur kana nikmat kitu cek Mang Sadut Dolar. Soke ayeuna mah urang saling urang gerek dimikiran atuh. Tari didinya ayeuna rek rencana naon? Arek kumaha? Kieu Din maksud urang ka dieu teh. Hiji urang nyaeta curhat. Dua ti didinya anu bisa diajak curhat. Nomor kaduana urang rek ngajak ikhtiar euy. Ikhtiar teh. Maksud ikhtiar kumaha Lar? Maksud urang nyareat euy. Urang nyareat anu tila diobrolkeun tapi ka mana nya? Jadinya tenangan jalma anu bisa kitu meureunnan. Kitu cek Mang Udin. Kitu Din.
maksud urang teh Sugan jeung Sugan ari geus diihtiaran mapan ku batin urang aya jalan kaluarna naon we atuh dina usaha aya perubahan aya nu percaya aya anu mere modal kumaha we halusna dari ikhtiar secara lahir mah urang katingali ku didinya ge unggal poe ge urang ikhtiar nyaeta kuli manggul ka nyata muli kuli manggul di pasar pon urang unggal penting ge ini kitu cek Mang Sadut Dolar. Ya kaharti kurang kaharti kia lar ieu teh aya lar tapi lain anu ngarti jelema bisa tapi tempat jarah ari cek beja mah cenah ku sakralna ku sanget-sangetna lamun aya manuk ngaliwat ke tempat eta ngagepluk iya maka karek beja ada orang ge can apa can kaditu ngan ari alamat nama aya di urang lengkap lah pokoknya mah naik jurusan saya we tapi lamun rek indit kaditu nya urang meureunnan kudu persiapan irah-irahana sebab urang teh meureunnan indit ka ieu teh gede leutikna kudu boga modal teh maksudna kudu boga ongkos kudu boga keur ngarokok keur barang dahar kitu ceuk Bang Udin. Tah Din syukur lamun geus aya kabar beja kitu mah lamun geus siap urang pokona mah bejaan we nya bejaan sok we ayeuna mah tandaskeun deui alamat anu jelasna lain naon bisi linglung tah urang arek mulang heula lain naon pang-pangna mah tunduh we jaba meureunnan ke urang penting kudu ka pasar deui kitu cek Mang Sadut Dolar. Nya sok atuh lar sok anu saterusna Mang Sadut Dolar terus mulang ka imahna mitra ayeuna urang malikan heula ka Neng Ames. Neng Ames harita guling gasahan rarasaan asa teu puguh sabab can meunang kabar ti Mang Turki jeung Mang Saki jeung katingali ku Neng Ames yen Den Firman masih keneh bungklekan masih keneh aya teu cecel teu boncel atuh jadi heran oge keur Neng Ames. Nah cenah si Mang Turki jeung Saki teh geus acan ngaroga halana si Firman teh. Aduh kamana ari Mang Saki jeung Mang Turki nyar-nyar pikiraneun cing ninggali si Firman nah da teu kunanaon nah jadi atawa henteu si Mang Turki jeung si Mang Saki ngaroga hala si Firman kitu cek pikir Neng Ames. Atuh harita bapana Neng Ames jeung anu jadi indungna ngarasa heran ningali sikap anakna anu siga keur meunang kasusah siga nu meunang kabingung. Ari ngaranna bapa Neng Ames nyaeta Pak Wari. Harita ge Pak Wari jeung Ibu Wari keur ngobrol nyaeta keur ngobrolkeun anu jadi anakna. Kok Pak Wari nyarita, "Lain ibuna kunaon?"
Ari si Ames siga hayam anu keur kumahkar celing cingcat siga nu rek naog. Boga budak sasiki-sikina teh kurang-kurang nama teas beheung. Duh kapa ibu ge asa teu ngarti. Asa teu ngarti ku budak ditanya dihaja-haja tembalna teh teu aya nanaon bu. Bingung. Jadi duka teuing kumaha ibu ge asa teu ngarti kitu cek Ibu Wari. Ibu Wari ge mitra ngarasa jengkel ku sikap anakna anu kacida kerasna. Teu sadar akibat anak loba dimanja kurang didikan tina bag-bagan agama kitu pan akibatna. Gaul jeung itu pek, gaul jeung ieu pek pan ari ku pergaulan mah lain deui. Pendidikan tina buku mah mitra ese ditangkepna. Didikan ti sakola mah molelel, di pasantren pait. Tapi didikan ti babaturan tina pergaulan sakali generap. Nah, di dia urang pentingna ngajaga murang kali urang tina pergaulan bebas. Hasil tina didikan Pawari jeung Ibu Wari melit. Ayeuna melit ka indung ka bapana nyaeta melit ka manehanana. Tapi anger we Ibu Wari jeung Bapak Wari mah teu sadar da intina mah kitu ka anak teh pajarkeun teh nyaah. Contoh leutik we murang kali alit anu yuswa setahun setengah 2 tahun tos diteker ku HP nyaah. Tapi akibat tina nyaah eta sedengkeun kan soca murang kali alit mitra atuh masih kene rapolah dina urat-urat dina kakuatanna teh. Nah eta teh siganya padahal mah sa balikna lainnya tapi secara tidak langsung pandangan atau napis soca murang kali terancam. Gitu anu disebatnya tapi hasilnya ya eta mah kembali deka sepuh-sepuhna. Yang ka mana bu? Are si Mang Turki jeung si Mang Saki dekat temong. Terus dekat temong. Pan biasana ge lamun asup gawe teh ka dieu sok bebeja. Ieu mah basa carita usarwana jeung si Ames. Duh kapa ibu ge teu nempo kitu cek Ibu Wari. Keur kitu aya anu mencet bel atuh Ibu Wari gancang muru kana panto imah. Barang bray panto dibuka gebeg Ibu Wari ngagebeg sabab hari tadi luar geus aya 3 anggota polisi. Anu duaan di seragam, anu sorangan mah nyaeta polwan teu make baju seragam, biasa make baju biasa. Tapi hari senjata mah katingali mawa. Oh selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya, kami dari anggota kepolisian mau menjemput yang bernama Ames karena diduga telah melakukan tindakan pidana. Dan ini surat perintah. Gitu cek anggota. Ibu Wari bari setengah ngagebeg lain dikena rewas kacida. Kituna bari nampanan eta surat. Bari nitah ka para anggota polisi ka jero imah.
Oh, oh, iya Pak. Bu, silakan masuk ibu bapak. Gitu cek ibu Wari. Bari gogup gitu nate. Anu saterusna tilu anggota rasuk ka jero imah. Silakan bapak ibu duduk dulu. Gitu cek ibu Wari. Atau anggota polisi gek dariuk dina kursi. Pawari meni ngagebeg nempot tilu anggota anu daratang ka imahna. Pok Pawari nyerita. Maaf bapak dan ibu, ini ada apa ya? Oh begini bapak, kami datang ke sini ingin menjemput yang bernama Saudari Ames. Apakah betul di sini? Gitu cek anggota polisi. Oh iya Pak, memang betul di sini. Dan itu anak saya. Memangnya ada apa Pak? Gitu cek Pawari bangun anu reueus. Oh begini Pak dan ibu, bahwa Saudari Ames diduga telah melakukan tindak pidana dan kami telah menahan saudara Turki dan Saki. Maka dari itu mohon untuk menghadirkan saudara Ames untuk kami bawa ke kantor untuk melakukan pemeriksaan. Gitu cek eta anggota. Leng Pawari sirahna lungleng lieur lain dikieuna. Nyangka anakna anu dipikanya ngalakukeun hal samodel kitu. Paengan cenah mangsa ki Mang Turki eueuh da geus ditewak ku polisi. Pok Pawari nyarita deui. Pak, bisa untuk menunggu pengacara saya? Saya akan menghubungi dulu pengacara saya. Gitu cek Pawari. Oh, saya tidak bisa menunggu lama Pak. Mohon maaf, ini perintah dari atasan. Bapak kalau mau melakukan pembelaan, Bapak bisa langsung datang ke kantor. Gitu cek anggota tegas. Atau Pawari teu bisa kukumaha anu saterusna Neng Ames dibawa ke kantor polisi. Sanajan awalna Neng Ames nolak mung dibawa ke kantor polisi, tapi di pihak kepolisian bertindak cepat yang tegas. Sabab eta perintah anu kudu dilaksanakeun ku perintah ti pimpinan anu kudu dilaksanakeun. Arita Pawari jeung Ibu Wari ngahuleng. Aduh kunana haon ari si Kames hirup nangan nyian masalah jeung masalah. Aduh itu cek Pawari. Ya Pak, sok ayeuna mah telepon we pengacara supaya nangani masalah ieu. Gitu cek Ibu Wari. Ibu Wari ge sarua antara keheul, kesel jeung watir. Ya dinten teu ge rek kitu rek ieu kangaran ka anak serangan manger we jadi pikiran. Bari anak ngan hiji-hijina disebutna ge anak si mata wayang atuh anak anu dipikanya. Anu saterusna Pawari nelepon pengacarana ngan harita pengacara Pawari teu bisa datang dina poe ayeuna sabab keur aya di luka dan keur aya di luar kota. Paling cenapa besok malam bisa datang ke Bapak. Atuh Pawari jeung Ibu Wari teu bisa kukumaha, pasrah we geus kieu mah. Anu saterusna Neng Ames dipariksa. Awana mah Neng Ames
ngelak. Tapi sanggeusna ditemongkeun barang bukti jeung pengakuan ti Mang Turki jeung Mang Saki, Neng Ames geus teu bisa ngelak deui. Ditambah ku keterangan ti korban nyata Iden Firman jeung Tati. Anu antukna Neng Ames, Mang Turki jeung Mang Saki ditahan. Bari nunggu proses BAP anu saterusna bakal dilimpahkeun ka pihak kejaksaan. Pawari buwari jeung pengacarana harita geus teu bisa ngabelaan ngan cek di pihak kepolisian, silahkan Bapak atau Ibu kalau mau mengadakan pembelaan bisa di pengadilan. Anu saterusna pawari mulang kalemburna kajadian yen Neng Ames ditewak ku polisi geus jadi sabiwir hiji. Geus teu bisa diponah deui. Kumaha pawari jeung Ibu Wari wiwirangna? Wiwirang di kolong catang. Bari masalah ieu teh seolah-olah jeung tatangga, mun ribut teh jeung tatangga nya Den Firman teh pan tatanggana. Tapi mitra nya ari jalma salah mah teu sadar naon anu geus dilakukeun ku manehna. Tetepe pawari hatena ngagremet. Cek pikir pawari, ya cenah gara-gara si Firman. Gara-gara anak si Yusuf. Nu tadi teh teu sadar yen anu nyieun ieu masalah teh nyaeta anakna. Anger we manehna mah asa bener. Wajar namina ge jalmi nya mitra-mitra. Pawari teu ngarasa jeung teu rumasa. Wah, teu rumasa salah. Sanajan geus diterangkeun ku pihak kepolisian. Malahan mah BAP nage berita acarana ge dibere fotokopianana. Anggar we pawari jeung Ibu Wari dendam ka kulawarga Pak Yusuf. Anu akhirna pawari jeung Ibu Wari mutuskeun nyaeta rek pindah ti dinya mung ngadenge omongan masyarakat. Emah pawari dijual kabeneran aya anu butuheun pisan atau dina ngajual imah teu lila. Anu saterusna pawari meuli imah anu jauh lah pokona mah jauh di tempat eta. Nyata di daerah Cikawung, ari daerah Cikawung mitra kota lain, perkampungan ge lain. Nya sedanglah ka pasar oge teu pati jauh teuing. Cag pawari jeung Ibu Wari urang tunda heula. Ayeuna urang malikan deui ka Mang Sadut, harita Mang Sadut dolar keur ngobrol di mah nyaeta anu maksudna arek neruskeun obrolanna atawa rek neruskeun rencana nya nu maksudna mah rek neangan jalma nu bisa teh. Kumaha Din? Oh, geus siap ka ditu teh. Itu cek Mang Sadut dolar. Nanya ka Mang Udin. Siap lar. Ayeuna mah nya urang jarah teh we alamat geus aya. Urang teh biaya gede leutik geus boga. Ayo we urang ka ditu. Sugan jeung sugan aya jalan.
Oh nya ayo syukur ari geus siap mah.